wanita nu pertama asup Islam saat batur teu nyahoeun ka agama Khadijah nu pangheulana iman ka kaula. Kula dakwah, setiap dakwah kudu memerlukan biaya, hartana dipersilahkan, wanita anu mempersilahkan harta untuk dakwah Khadijah. Ketika manusia-manusia mencekam di Mekah, kakaula terus endek haru biru, tetapi Siti Khadijah anu nangtangan ka bangsawan-bangsawan Mekah, wanita pertama anu nangtangan ka jelema-jelema anu aya di Mekah, Khadijah. Pas Kangjeng Nabi 25 tahun, Kangjeng Nabi dititah dagang jeung Maisarah ka Syria. Maisarah eta adalah anak Siti Khadijah, anak angkat. Berangkatlah dagang ngadagangkeun anu Siti Khadijah. Masya Allah karim, eta dagang reap-reap baik. Begitu ditawarkan dibeli, ditawarkan dibeli, ditawarkan dibeli, kasimpulanana mun urang kuari perbandinganana samiliareun balik jadi 10 miliar. Pan jauh jeung Haji Pendi. Haji Pendi mah barang satreut teu dibayar. Datangga kuari ditipuan bae. Ya meureunanan kudu inget ka sorangan jabaheulana geus sering nipu kadir bagian. Nah balik dagang teh simpulna bae panjang lamun dicaritakeun perjalanan nama ieu moal anggeus ieu di urang muludan sabaraha deui 2 deuk moal anggeus geus dicekcok ieu mah. Perjalanan Masya Allah loba keanehan lantaran Kangjeng Nabi mah selama di perjalanan di tiungan ku mega teu pernah kasorot ku panon poe tah eta Maisarah ge di jalan teh heraneun lantaran iis bareng jeung Kangjeng Nabi mah datang ke Suriah dagang sakitu hebatna loba laku kabeh balik disingkat bae barang balik lapor ka Siti Khadijah. Masya Allah saumur-umur dagang can nyorang boga kauntungan model kos menang 2 bulan ti harita Siti Khadijah rada aya trisno de trisno bae mah ngol res bae mah de trisno sebab nu nyeun lamari ka Rufi trisno ngaranna. Jadi cek Siti Khadijah ka hiji awewe ngaranna Asia coba bejakeun ka Muhammad aya minat kawin tah teu. Jadi awewe anu terkaya bangsawan kemudian gelis pinter aya kabeh di Siti Khadijah ngan umur 40 tahun. Tapi umur 40 tahun mun dideulekeun dibandingkeun jeung umur 20 tahun nu aya di pondok masih kene gresan eta. Beda ieu mah 40 tahun tapi kadeuleuna ngora. Di pondok mah 20 tahun kos dini-dini. Masya Allah Khadijah ngaranna. Wih pohara. Di urang mah ngaranna Biijah. Sabagus-bagus Khadijah jadi Biijah. Ya Allah. Siti Khadijah menawarkan diri melalui Siti Asia. Ditaros Asia Muhammad. Ieu mah caritana terang-terangan baik geus aya minat encan rarabi. Cek Kangjeng Nabi teh atuh saha nu teu minat saha awewena nu hayangeun ka kaula tawadu. Kangjeng Nabi mah kasep aya di Kangjeng, gagah aya di Kangjeng, pinter aya di Kangjeng, tapi tawadu saha nu daekeun ka kula aya di Masuri mah berko gieuannya nama atuh jelema teu daekeun dipaksa kunya. Nah
henteu ieu mah cek Siti Asia besideuk dina aya awewe nu nikah hayang gaduh cak Kangjeng Nabi kula mah jelema susah jang naon atuh make naon pameulina hanya deui ke aya awewe saha ieu mah terus terang bae bos mana bos anu urang ngadagangkeun barang teh ya ieu ne Khadijah Siti Khadijah Masya Allah ke Kangjeng kula mikir heula maksud Kangjeng mah mikir ge lain samikir-mikirna aya ridho eueuh ti Gusti Allah jeung kahareupna ieu kumaha lain padu kaya beunghar bangsawan pinter geulis tetapi kahareupna ieu pikumahaeun izin henteu Gusti Allah padahal encan aya syariat tapi Kangjeng mah geus langsung ka Gusti Allah pan anu bakal mawa syariat bagi Kangjeng idinya langsung Kangjeng tabarru ka Gusti Allah ternyata Allah ngizinan justru nu bakal mawa keutamaan, kecerdasan, kalangsungan agama ialah bakal ngebantu luar biasa dakwah teh Khadijah langsung Kangjeng Nabi mere respon cek Kangjeng Nabi atuh lamun manehanna daekeun maka simkuring atuh simkuring mah insyaallah ngan sakieu ayam bedakeun ka Siti Khadijah cek Siti Khadijah lamun daek mas kawinan dek dikiriman ti pula ka ditu beuh mun aya awewe kitu Haji Masuri ka daek atuh dikiriman mah awewe nu nawarkeun diri ajujang ngamas kawinan segala rupa biaya-biaya dijikeun dikirim ti awewe ji atuh Haji Masuri ge rus didaekeun ngan saha awewe na daekeun ka nyana mau daekeun boro-boro ti awewe ka nyana nyana ge ka awewe geus armungeun dibalik aku Haji Pendi ya Allah lamun nyahuan jeroda Masya Allah lanap tak sakasimpulan lama langsung Kangjeng Nabi bebeja ka Abi Thalib nu jadi paman nu ngurusan Kangjeng Abi Thalib langsung ngadatangan keluarga Siti Khadijah kasimpulan ada disingkat baik lamar melamar terjadi akhirnya terjadilah pertikahan Kangjeng umur 25 tahun Siti Khadijah umur 40 tahun tapi lamun ngaredeng Siti Khadijah jeung umur 20 tahun masih keneh ngoraan Siti Khadijah iyalah keistimewaan Siti Khadijah kawin bahasa kawina khutbahna luar biasa panjang ngan teu kudu dibacakeun khutbahna pohara jasa istimewa bahasa urang mah kula muji ka Gusti Allah anu ngajadikeun keturunan Muhammad ti turunan Ibrahim anu ngajadikeun Muhammad tina tatanduran Ismail anu ngajadikeun Muhammad tina naon kitu ngaranna tihang-tihang luhur anu istimewa lamun dipandang tina segi dunia eueuh nanaonan Muhammad mah tetapi pandangan tina dunia adalah zillun zailun hanya kalangkang anu bakal leungit hailun anu bakal ngahalangan tetapi Muhammad teu pernah ngabanggakeun dunia kula sebagai mamangna geus nyahoti leuletik eueuh bae terbersit kebanggaan terhadap dunia pandangan Muhammad pandanganna pandangan bersatu kemajuan untuk dunia jeung akhirat ialah saat ieu Muhammad ngalamar ka hiji wanita anu kaya raya anu pinter bangsawan tur geulisna tenar di mana-mana kula nyaho cik Abi Thalib nu ngalamar lain hiji dua setelah wafat suamina tetapi Khadijah teu pernah narima ternyata horeng geus aya titis tulis di azali Gusti anu masti horeng ieu Khadijah nu bangsawan pinter tur anu cantik bakal dipinang ku Allah kaula nu ngaran Muhammad
saat ialah kurang tikahkeun Allah kula nu ngaran Muhammad ka Khadijah, langsung ditikahkeun dengan mas kawin 400 dinar. 400 dinar lamun diduitkeun kira-kira 20 ontaeun. 20 onta lamun onta hijina 20 juta kali 20 onta seberapa? Cepetan atuh ngitungna emang pengen dagang kelo jasa si payo teu bisa ngitung aing di bawah ge heran. Masya Allah tuh kan hiji onta 20 juta sedangkan 20 onta berarti seberapa? 2 kali 2 opat-opat naon eta? Lu bener ya. Di samping eta nu sejen-sejen ada dikiriman ti Siti Khadijah ka Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Tetapi Kangjeng Nabi ge henteu cicing nu ngaran pamana Abu Thalib nyadiakeun jang walimahanana onta kemudian bubuahan dan lain sebagainya. Alhasil saling ngarayakeunana dina walimahan, terjadilah perkawinan. Masya Allah karim, umur 25 tahun hasil anak Kangjeng Nabi. Perkawinan ti Siti Khadijah ialah nomor kahiji nu ngaran Qasim. Manta Kangjeng Nabi kunyahna Abul Qasim, maot keletikan. Nomor kedua Abdullah dengan julukan Thayyib. Maka Kangjeng Nabi sok disebut Thayyib. Thayyib itu bagus atau senyit, maot letikan. Nomor katiluna Siti Ruqayyah, nomor kaopatna Siti Zainab, nomor kalima Ummu Kulsum, nomor kagenepna Siti Fatimah. Etalah putri putra putri Kangjeng Nabi. Terus Kangjeng Nabi ngalaksanakeun rumah tangga. Datang ke umur 30 tahun lahirlah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali mah Kangjeng geus umur 30 tahun karak lahir. Kangjeng Nabi umur 2 tahun lahir Abu Bakar, Kangjeng Nabi umur 13 tahun lahir Sayyidina Umar, Kangjeng Nabi umur 30 tahun lahirlah Sayyidina Ali. Gancang caritana datanglah Kangjeng Nabi ke umur 38 tahun, dicekcok-cekcok bae ngabe tamat. Coba dia 2 kali deui kan berarti orang. Datang ke umur 38 tahun Kangjeng Nabi geus mulai irhas, dibere irhas. Irhas eta pendahuluan wahyu. Ditinggalian Kangjeng Nabi kadang-kadang model. Ieu disingkapkeun ku Gusti Allah, Pak. Di luar ieu di balik ieu aya nu katingali model. Masya Allah karim. Kangjeng Nabi kaget. Cahaya-cahaya ieu teh disingkapkeun kos disingkapkeun sarung mah kitu. Di balik ieu teh aya cahaya-cahaya. Kangjeng Nabi kaget karena irhas, diberi keanehan memeh diangkat jadi rasul. Keueuh deui. Ke Kangjeng Nabi isukna leumpang batu-batu salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Encan ya Rasulullah ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Batu ngaromong kayu-kayu. Kangjeng Nabi geus kitu. Kangjeng Nabi kadi aneh. Masya Allah. Kangjeng Nabi aya kos kieu. Etalah umur 38 tahun kejadian model kitu. Kapanggihlah Kangjeng Nabi jeung makhluk-makhluk anu aneh. Katingali ku Kangjeng Nabi jin-jin. Ya Allah, ya ditanya ku Kangjeng Nabi. Tah, Kangjeng Nabi. Suara-suara malaikat geus mulai kadenge ku Kangjeng Nabi umur 38 tahun. Pernah Kangjeng Nabi umur 38 tahun dahar sanggeus dahar aya hiji jelema ngadaharna make kenca bae
cek Kanjeng Nabi kul biyaminik daharna make katuhu cek eta lalaki lah astati urang mah tilok make katuhu teu bisa teu kuat. Allahumma mastata'an cek Kanjeng Nabi ya Allah muga ulah dikuatkeun eta nyana geus teu bisa ngangkat dukeun sakieu bae dan saukur sakit dah ku Kanjeng Nabi mudah-mudahan maneh geus teu bisa kuat atuh geus we dikisah kieu dahar teh ya barang dahar teh teu kuat dan make kenca katuhu teu digunakeun kenca teu kuateun kaget itu mah sapoe 2 poe 3 poe aya kesulitan keluargana kabeh demo ka Kanjeng Nabi ya gara-gara naon ieu bisa jadi kos kieu ieu anak kula cek Kanjeng Nabi aya barang dahar make katuhu ulah make kenca ieu jangan make kenca padahal katuhu bisa nyana ngomong teu bisa kula didoakeun mudah-mudahan si ulah bisa atuh geus we teu bisa. Nah etalah irhas Kanjeng Nabi kakarak umur 38 tahun can dibere wahyu geus sakecap nyata ilah Kanjeng Nabi keistimewaanana sieun kabeh umur 39 tahun ketika Kanjeng Nabi disuguhan dahar di imah salah seorang Arab begitu Kanjeng Nabi yang kedahar ieu daging ngomong ieu roti ngomong cak daging kula ulah didahar lantaran kula ieu daging embe nanang maling ngomong tapi lamun karus biarin dapat nolong juga yang penting mah udah idem aja urang geus kajawa nang maling terus bae Kanjeng Nabi mah iya kari begitu diminum cai ngomong kula diinum Muhammad kula lantaran kula ieu cai menang jual beli tidak riba teu bagus menurut cek agama Islam encan aya syariat tapi geus ngomong umur 39 tahun loba hal-hal kejadian anu aneh irhas ngaranna meme diangkat jadi Rasul umur 40 tahun Kanjeng Nabi teh geus dibere semacam kos kadaritu nebak lain tebak dibere jauh bae ka karakter jelema karakter batu karakter hewan ngobrol jeung onta Kanjeng Nabi mah tepaku Kanjeng Nabi onta ai maneh kunaon ieu kuru amat beuh Muhammad deuk kumaha teu kuruna digawe terus bae parab kurang iku lain nu saha maneh tuh kula dunungan kula ieu mah kula mah kajen gugah mah moal boga daging onta bae kurang urus ku salakina kurang daging atuh kumaha pamajikan kurang urus ku salaki tinggal tulang tah udah sok seri bae sia tuh urusan pamajikan mantak seminggu sekali belikan daging pamajikan seminggu sekali bandeng minggu sekali sate lintuh pamajikan mantak pamajikan Rusdi masakin rasa tengah lintuh teh nah urusan ku Kanjeng Nabi diajak ngobrol onta Masya Allah bisa ngobrol jeung onta satu ketika encan diangkat jadi Rasul aya maung liwat ku Kanjeng Nabi digerokeun ya maung ka dieu depak maung dihareupeun Kanjeng Nabi maneh ieu lelempangan ti leuweung ka lembur aya naon waduh di leuweung geus urang dahareun kulantaran gitu kula ayeuna ka lembur deuk neangan dahareun cek Kanjeng Nabi mau kudu di tempatna masing-masing maneh di leuweung kula sok ka lembur urang lembur ge ulah sok ka leuweung satempatna geus diatur ku Kanjeng Nabi jeung maung Kanjeng Nabi ngobrol jeung ontak Kanjeng Nabi ngobrol batu uluk salam ka Kanjeng Nabi tangkal kayu kitu keneh dedeleuan sing gerenyai di balik dunia nu ieu dedeleuan Kanjeng Nabi jeung malaikat suara malaikat geus kadenge umur 39 tahun Kanjeng Nabi geus teu dibere resep sama sekali ngariung-riung jeung makhluk mulailah Kanjeng Nabi ka Jabal Nur tidinyalah Kanjeng Nabi nyepi ibadah ka Gusti Allah sorangan terus we bolak-balik ke saminggu di luhur gunung ke turun ke 20 poe di luhur gunung ke turun pamajikanana surti
nu ngaran Siti Khadijah boga salaki teh lain deui seakan-akan aya nu mamawa salaki teh mengenal dunia-dunia di luar perkenalan nu kakanyahoan ku kaula cek Siti Khadijah biasana nu kos kieu mah diangkat jadi jelema anu luar biasa cek Siti Khadijah pengalaman kaula pembacaan dina Taurat dina Injil asana kajen ku kumaha bakal diangkat jadi nabi jadi rasul geus aya pirasat Siti Khadijah etalah kecerdasan etalah keistimewaan Siti Khadijah. Kanjeng Nabi terus dari luhur gunung sorangan gunung itu pernah dicabah ku jelema dijamah ku jelema can pernah ditayakan ku jelema Kanjeng Nabi cicing di luhur gunung sorangan bayangkeun zaman harita ieu mah tita tahajud di jero kamar sorangan tatangga aya nu maot tadi beurang tetep bae mending ngajeun pamajikan kieu kunaon ieu cek pamajikan sok ngomong kan lain tahajud kunaon ngomong bersih hari riwa dek Allah sih gari riwa Masya Allah tadilah Kanjeng Nabi umur 40 tahun Kanjeng Nabi langsung didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam di gunung sorang cek malaikat Jibril iqra ya Muhammad ma ana biqari baca Muhammad kalau batu bisa maca iqra ya Muhammad baca ma ana biqari iqra baca ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril langsung dibacakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ku Kanjeng Nabi dibaca malaikat Jibril langsung naik terus Kanjeng Nabi terus turun ke handap mari kidir ingali kejadian model kos langsung trok Imah Khadijah cek Kanjeng Nabi dathiruni ya Khadijah dathiruni simbutan disimbutan ke Siti Khadijah beres isuk-isuk ditanya aya naon emang tak pamajikan ini kos itu mah nanya ka salaki Masya Allah tuh nya maju nyari katakeun sorangan bae ulah aya naon teh nanya pamajikan emang aya naon ka kan nyeuna ga urang jembar atuh nikmat perasaan coba ciudiuk di sisi rada katukang saeutik bari nyekel ka dieu kana pundak Siti Khadijah Masya Allah bayangkeun romantis ya Allah ya Allah iya Bapak lain dari mana baik batur balik bentuk balik atuh itu cong ngan itu baik ke mata siap tapi lain orang Cilawur pondok Cilawur semua sopan kabeh tadi make kokoprak Cilawur itu Siti Khadijah calik belah dia kemudian yeuna ka pundak Kangjeng bari naros aya naon kakak kajadian naon dicaritakeun sakumaha tadi ucapan-ucapan malaikat Jibril alaihissalam oh tambah lain sambarangan yuk urang boga tanyaan ka ditu di benak hati Khadijah beuh ini lain sambaran kos kieu adalah nu pernah terjadi para rasul-rasul nu baraheula bangga Siti Khadijah Masya Allah karim. Nah kesimpulan nama Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul umur 40 tahun datang wahyu malaikat Jibril maka nupang heulana iman adalah pamajikanana ka Kanjeng Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadan rasulullah bejakeun ka Abu Bakar Siddiq Sidina Abu Bakar Siddiq pangheulana iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadan rasulullah
bejakeun ka Sayyidina Ali anak muda lamun Kangjeng Nabi umur 30 tahun kakarak lahir Sayyidina Ali diangkat jadi Rasul umur 40 tahun berarti umur Sayyidina Ali waktu Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul seberapa tahun? 10 tahun. Geus langsung Sayyidina Ali menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Etalah jelema-jelema anu imana tanpa aya pertimbangan nanaon. Mendak ketika Siti Aisyah garwa Kangjeng Nabi anu setelah Siti Khadijah maot Kangjeng Nabi nikah ke Siti Saudah dan lain-lain sebagainya diantaranya Siti Aisyah kan bakal diceritakan tahun-tahunna. Tak iya Siti Aisyah teh kan bingung unggal-unggal ngomongna Khadijah baca Siti Aisyah kudung Khadijah ye Aisyah ye awe mah pantos gitu awe mah mau Khadijah deh sebenarnya ini Kangjeng Nabi marah kula sok nyebutkeun ini ka Khadijah kula berjuang hartana dibeakeun kabeh kajen dibeakeun kabeh ge rela. Wanita nu pertama asup Islam saat batur teu nyahoeun ka agama Khadijah nu pangheulana iman ka kaula. Kula dakwah setiap dakwah kudu memerlukan biaya hartana dipersilahkan wanita anu mempersilahkan harta untuk dakwah Khadijah. Ketika manusia-manusia mencekam di Mekah kakaula terus endek haru biru tetapi Siti Khadijah anu nangtangan ka bangsawan-bangsawan Mekah wanita pertama anu nangtangan ka jelema-jelema anu aya di Mekah Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mah hiji-hijina wanita anu memberikan turunan ka kaula eueuh deui ti wanita nu lain memberikan turunan termasuk ti anjeun ieulah wanita anu memberikan keturunan adalah Khadijah. Oh Kangjeng Nabi terus caritakeun keistimewaan Siti Khadijah kakaran Siti Aisyah hampura tuan ulah lain naon cenah eta mah atuh itu bae Khadijah deui kos kita cemburu badak awewe mah cemburuan sakitu ge geus maot Siti Khadijah komomun encan bawa cenah moal kama nyontoan doang moal Siti Aisyah mah lantaran Siti Aisyah mah cerdas hadis-hadis di Bukhari diriwayatkeun ku Siti Aisyah di Muslim nu diriwayatkeun ku Siti Aisyah Siti Aisyah kula mah saberteman teu aya nafsu eta mangan sakadar memperlihatkan bahwa kula adalah seorang wanita anu sangat mencintai Kangjeng